Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdi Nanda Hasan Permana, abdi ti kelas 12 IPA 3. Abdi di dia bade ngaresensikeun buku nu judulna Tanjeurna Jurita Jaya di Buana. Kana buku 164 lembar. Pengarangna Joseph Iskandar. Penerbitna PT Kiblat Buku Utama. Tahun terbitna nyaeta 1940 hiji. Tanjeurna Jurita Jaya di Buana ngagambarkeun kamekaran sajarah jeung kaayaan katun kahirupan urang Sunda tina mangsa di tataran Sunda ngadeg Kerajaan Sunda tina abad 14 nepikeun abad 16. Sinopsis Tanjeurna Jurita Jaya di Buana nyaeta caritakeun dimimiti ku ayakeuna kumpulan para pengagum pengesi kadaton keur nyampikeun ka Prabu Wangsusita yen sanagara Sunda teh geus percaya ka Prabu Wangisuta ayeuna pantes jadi gaganti Raja Sunda ayeuna. Seueur pertimbangan ti para pengagum salah sahijina para Wangisuta geus nincak ka undakan Satmata. Para pengagumna geus siap jadi tameng dada keur ngabuktikeun kakuatan nagri Sunda ka Kerajaan Majapahit oge ngabuktikeun kadijayaan negeri Sunda ka negeri sa Nusantara. Harina Prabu Wangisuta dinobatkeun jadi raja kerajaan Sunda nu anyar. Sanajan kitu Prabu Wangisuta angger ngarasa can pantes ngan ngamaksa para pangagum geus percaya ka anjeunna. Rapat dibubarkeun saenggeus Prabu Wangisuta hayang dibereskeun sababaraha poe keur ngamastikeun narima atawa henteu eta karatuan. Ieu buku ngagandung seueur amanat urang tiasa nyandak nilai moral anu hade nu tiasa ku urang serap jeung diamalkeun tina kahirupan sapopoe. Sapertos sikap nu adil jeung winajaya tina pangharepan mangrupa hal tersebut. Sakitu resensi nu abdi terangkeun. Hapunten bili aya kata-kata nu salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.